Virgiati dinten ieu Jumaah genep Desember 2018 neleng nengkung 24 tahun katukang hidup di ais ayeuna kudu jadi indung rek diecakeun aisan lantaran hidup geus boga niat rek kabale nyungcung. Alhamdulillah hidup jaluk jangkung ngaluhuran indung ibu hidup bagja sokomo ramah hidup gelis anu aya di payunan hidup nyanak palita iya hiji siloka anu jadi kolot salawasnanya angan mere pituduh jalan kahadean kanu jadi anak sok hidup muntang katuang rama gelis mangga ngalengkah di kawihan ayun ambing neleng nengkung waas zaman hidup keur budak di ais di eyong di asuh di ayun ambing ngadeg tiluan di palidin titis tulis ti ilahi kulak canggem bagja diri Vina Virgiati dinten enjing bade dipihukum bade ditikah ku Cep Rashid Bapak Haji Asep salaku rama teges Neng Vina anu bade janten wali dinten enjing Bapak Ridho Pak nikahkeun Putri Sariraka Cep Rashid kadangu gelis ramah hidup ridho lillahi ta'ala mudah-mudahan Rashid tiasa jadi imam anu sae keur hidup mudah-mudahan anjeunna tiasa ngatik ngadidik hidup langkung sae dunya akhiratna buktos Bapak Ridho mangga aina lilina ditiup ku Bapak Pak bismillahi Allahu akbar alhamdulillah ramah hidup parantos Ridho gelis mayun ka tuang putri Pak palih dieu Bapak di tengah mayun ka tuang putri berat sakumaha berat da puguh 23 tahun tadi ke ngobrol sareng ibu hidup mah pi indung pisan tara jauh tara lepas ti indung ayeuna rek diecakeun aisan rek dilepaskeun hidup rek dipasrahkeun ka Rashid Atmodigdo nam hidup sing janglar gelisnya sing tawakal tuturkeun anu jadi salaki rek kitu rek kieu hidup kudu syukur ke Allah hidup kudu yakin yen Cep Rashid teh lalaki hade pilihan Allah mangga Pak diecakeun aisanana Pak dilesotkeun aisanana nam geulis anak king sing bagja mudah-mudahan Rashid bisa neruskeun ka deudeuh jeung ka nyaah ibu ramah hidup mangga calik di palih dieu mayun katuang ibu katuang rama ibu calikna di palih dieu tetep aranjeuna duaan dina awak hidup aya getih aranjeuna duaan anu ngajadikeun kakuatan keur hidup aranjeuna duaan jalmi anu paling ageng jasana keur hidup bisa tamat jadi dokter geulis menta hampura heula kanu jadi indung menta hampura kanu jadi bapak nganuhunkeun kanu jadi indung jeung bapak Mama Bapak hapunten abi seueur dosa sareng kalepatan dugi kadanget ayeuna abi ukur ngarepotkeun ka Mama sareng ka Bapak hapunten abi teu acan tiasa mulang tarima Mama, Bapak, hatur nuhun pisan kana kasayan, kadedeh, kanyaah anu sakitu ageungna. Ti kawit alit dugi ka mangsa ayeuna. Mama, Bapak, dinten enjing abdi bade nikah sareng pameget pilihan abdi. Mugia Rashid tiasa janten iman anu sae kanggo abdi.
Mama, Bapak, doakeun abdi mugia sagara rumah tangga anu bade kapayunan ku abdi aya dina rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Aya dina ridho Mama sareng Papa. Amin ya robbal alamin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro. Amin. Ya Allah, hapunten abdi, hapunten Ibu Rama abdi, pikadede, pikanyaa, aranjeuna, sapertos aranjeuna, mikadide, mikanyaa, kadiri abdi. Amin ya rabbal. Neng Pina geulis. Naon rupi anu nembe didugikeun ku salira. Eta kedal tina ati anu wening. Murang kalih anu ageng rasa rumasa. Pak Haji Asep, putri salira nembe parantos kedalisan. Mangga diwaler. Anaking Dr. Pina Birgati, Bapak sareng Mama sejang ngadugakeun ka anaking braya anaking geura nempuh hidup nu anyar sareng Rasid, mudah-mudahan ngajadikeun keluarga nu sakinah mawadah sareng warohmah. Anaking titip ti Bapak kade ulah hilap ngalaksanakeun salat 5 waktu. Wong sakitu pesen ti Bapak di dunia urang mung sekedar merantau sementara, kekalna engke di akhirat. Kade anaking pamitos ngabina rumah tangga sareng Rasid ulah hilap salat 5 waktu, ulah kakantun anaking baca Al-Quran tiap selesai salat 5 waktu. Kedah sumujud ka suami, sumujud ka sepuh na suami, ulah berat sabelah sing sami sumujud ka bapak ka mama, sumujud ka suami sareng ka orang tua suami. Oke. Anaking ku bapa didoakeun sing janten putri nu soleha, sing dibabarikeun rezekina, sing dimudahkeun kalirna anaking. Mudah-mudahan dipasihan yuswa nu barokah, yuswa nu panjang, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Gabruk dua nana amitan ke aranjeuna duaan geulis cengkat geus anak. Aduh Gusti nu maha. Hampura Bapak geulis. Hampura ku anjeun. Bisi Bapak anjeun kurang ngati ngadidik ngawarahi. Hampura Ibu hidup geulis. Bisi Ibu hidup oge kurang mika dedeh, mika nyaah, mika asih ka hidup. Tapi hidup sing yakin Vina geulis. Ka dedeh, ka nyaah, ka cinta indung jeung Bapa sapanjang jalan. Taya kendat bral jungjunan didoakeun. Dititipkeun ka pangeran hidup sing tapis ngawisik diri. Salasar laratan awak hate disangkeh ku kasolehan jeung kaimanan. Bral geramiang Vina geulis. Hayun ka Ibu hidup. Ayeuna laksanakeun acara ngaras. Ngawasu dampal sampean Ibu hidup. Angkat dampal sampean Ibu hidup kana pangkonan hidup dua nana. Sok usapan ku hidup. Bari dina hate inget-inget
Dosa-dosa hidup kanu jadi indung. Dosa anu leutik, anu gede, anu disumput-sumput atanapi anu nyata. Tobatan ku hidup danget ayeuna Vina. Mengpeng pintu aras kabuka. Sanajan indung geus ngahampura ka hidup da puguh indung malautan hampura. Tapi Allah mah tetep bendu lamun ibu hidup masih kene disentak tur dinya nyeri ku hidup. Tobat Vina. Astagfirullahaladzim. 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 Allah Maha Ghafurur Rahim gelis. Insyaallah Allah ngahampura akan sageuy dosa-dosa hidup kanu janten indung. Mangga ayeuna diwasuh dampal sampean anjeunna. Leres saur paripaos Pina. Teu kudu munjung ka gunung. Gunung masok Rajen Bitu. Teu kudu muja ka sagara. Sagara masok Rajen Bedah. Kamana munjung jeung muja. Kanu jadi indung jeung bapa. Lantaran doa indung jeung bapa menembus langit katujuh teu aya hahalang. Sok lamun hidup aya kasusah, lamun hidup aya ka bingung, salat minta pitulung ka Allah. Oge datangan indung jeung bapa penta doa. Insyaallah aya bong bolongan, aya jalan keluar keur hidup. Sengitan dampal sampean ibu hidup. Hidup terlahir ti turunan jalmi anu sae. Ibu hidup ramah hidup jalmi anu sae, jalmi ahli ibadah. Mudah-mudahan oge hidup sing bisa neruskeun kasayan-kasayan anu jadi indung jeung bapa geulis. Simpen deui dampal sampean ibu hidup. Gubrakeun masna ka hidup kana pangkonan anjeunna geulis. Duh ibu hapunten adik hapunten. Duh ibu Hidup bagja Vina masih bisa kene nyaluhu kana pangkonan nu jadi indung. Ibu hidup aya kene sehat kene bisa maparinan doa pangrestuna keur hidup ngalih ka ramah hidup. Amparkeun anu koneng dina pangkonan hidup. Angkat dampal sampean ramah hidup kana pangkonan hidup. Tah ieu ramah hidup anu sakitu dug hulupet nyawa geulis. Didamel tepih ti lembur. Bulan malen teu aya di dieu. Bakat ku hayang boga rezeki leuwih jang hidup. Buktosna alhamdulillah hidup tamat sakola jadi dokter. Eta berkat perjuangan ramah hidup. Anu kadang kedah angkleng-angklengan di tengah lautan. Wasu dampal sampean anjeunna geulis. Buktos bakti hidup kanu jadi bapa. Doakeun dina mana ramah hidup sing panjang yuswa, sing sehat. Saitik gedena hidup bisa mulang tarima ka anjeunna. Dina masa purna baktina hidup bisa nyugemahkeun ka anjeunna geulis. Dilap dampal sampean ramah hidup. Lajeng disengitan. Ngemutan ka hidup, hidup sing bisa nyengitan kulawarga. Ku ayana hidup nikah sareng Cep Rashid. Keluarga Bapak Haji Asep di dieu langkung nanjung, langkung seungit, langkung komaraan, langkung diangkat harkat darajatna ku Allah sanes ngan mungkul ayeuna di dunya. Tapi anu langkung utama diangkat tur dimuliakeun ku Allah di akhirat jaga. Gubrakeun mastaka hidup kana pangkonan ramah hidup geulis Pina. hati mah jemeri tuasa kedah papisan Cengkat geulis tangkep ramah hidup. najan larang jeung tunggarang dapeku
sabelah deui rama hidupna geulis. Lajeng karai hidup aya Diana sareng Meliana. Sok silih hampura jeung adi-adi hidup. Jeung dulur patu turun sirah. Sok komo keur leutik mah. Pasti sok silih herengan. Silih paseaan. Mudah-mudahan hidup sing alakur. Alhamdulillah ngiring bingah Bapak Haji Asep kali ibu. Tilu putri istri sakieu balageurna. Sarolehah tur palinten sing arageng milikna. Mangan yang pinamayun ka sepuh-sepuh hidup aya Ibu Hajah Een, Ibu Hajah Yuyung, Ibu Ai Nuria, Ibu Nung, Ibu Iya, Ibu Nia, oge Ibu Lia. Mundut doana di sepuh-sepuh hidup. Oge hidup nyungkeun dihapunten bilih. Sepuh-sepuh hidup kantos kasentang, kantos kabetrik ati kasigeng manah ku hidup geulis. Nyungkeun dihapunten ka anjeunna anaki. Ka Ibu Ustazah Enung, anjeunna jalmi anu soleha ahli ibadah. Pundut doana geulis. Mudah-mudahan doa anjeunna dikabul makbul ku Allah, diijabah ku Nu Maha Kawasa.